Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadarati nu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda. Masih dina judul Utari Nagipati anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Aburos ti Palihan Bandung kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tile kasapih ku wanci dina mangsa menarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka Sigodeg Gatut Sigojin anu aya di bumi Nabah Sanip anu mana harita pade aramitannya kulantaran waktu geus maju ka janari harita teh. Sumangga mitra ambeh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Oh, jadi Jang Mamat jeung Jang Udin terek baralik. Nah, meuni buru-buru teuing atuh geus we atuh ngarendong di dieu. Ceuk Bah Sanip bari melong ka Sigodeg jeung ka Sigojin. Aduh, hatur nuhun Abah. Nanging abdi duaan teh tos seueur teuing ngarepotkeun. Sareng dadoida ayeuna mah rupina kaayaan tos aman. Nya bade permios we atuh abdi teh. Nya teu nanaon sok bae atuh ari keukeuh mah ujang duaan rek baralik. Jeung di memangnya waktu teh geus maju ka janari ieu teh. Hayam jago oge tak geus kadenge aya nu disada sakali. Subuhun leres Abah. Mangga atuh di kantun. Sumuhun Abah Embu, mangga di kantun linggih. Nya sok ka ditu kade ujang duaan kudu cing hati-hati di jalan. Jang Ahmad, hayu nya. Nya mangga Kang. Song Sigodeg jeung Sigojin ngajak sasalaman ka sararea sarta ditampanan. Geus kitu mah terus juru tarurun kaburuan kenceling indit baralik ka imahna. Ari Bah Sanip sakula warga saenggeus anu duaan arindit sakabehna oge teu bari sasare deui da puguh jadi leungit pitunduheun. Nya akhirna mah prung bae tiluanana ngarobrol ngaler ngidul. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid dituturkeun ku haleuangna sora jalma anu azan estu mata kuaas. Jung Ahmad nangtung leos ka tukang kebat muru ka pancuran maksudna mah rek abdas. Teu lila oge geus rengse. Terus asup deui ka imah kebat muru ka kamar sarta ganti baju kudu bersih. Geus kitu amitan ka indung jeung bapana. Maksudna mah rek ka masjid anu satuluyna juru turun ti imah leumpang ngagedig
dijajabkeun ku hilibirna angin leutik sarta dibagyakeun ku reangna hayam jago anu kongkorongo patembalan. Rambat-rambat balebat geus rek hibar ti belah wetan anu nandakeun mangsa peuting geus rek lekasan sarta bakal diganti ku datangna alam beurang. Kasugri kaum dangu teu kacatur di jalana Jang Ahmad geus nepi ka masjid gok amprok jeung Pak RT kitu deui jeung anu sejena. Nya sanggeus sararea ngumpul mah prak bae ngajalankeun salat subuh berjamaah kalayan khusu. Ari anu sok jadi imam taya lian ti palebe, tapi lamun pareng palebe keur aya keperluan mah sok diselangan ku Bah Ewon. Teu kungsi lila anu sarolat teh geus rengse. Sarata terus atuh sararea kaluar ti masjid, bring baralik sajajalan galecok ngarobrol. Lantaran Ahmad keur nyaritakeun kajadian tadi peuting ngeunaan si Godeg jeung si Gojin. Nya bareng jeung kitu ti kajauhan aya saurang awewe anu datang nyampeurkeun. Samalah katempona mah leumpangna bangun anu rusuh, sampingna disingsatkeun ka luhur ampir rek nepi kana tuur kawasna mangarah teu gejed ngalengkah. Ari eta awewe taya lian ti BEH indungna si Dolen tukang warung tea. Anu harita keur bingung sabab salakina anu katelah Mang Sukro ti peuting keneh eueuh di kamar. Samalah geus diteangan kasabudeureun imah jeung kapancuran oge keukeuh teu kapanggih. Teu lila sorog BEH amprok jeung rombongan Pak RT anu kakara baralik ti masjid. Sararea ngarasa heran nempo BEH muru ka dinya. Ai aya naon BH mun dibangun anu rusuh? Ceuk Pak RT bari melong ka BEH. Kabeneran harita teh kaayaan geus rek caang lantaran wanci geus maju ka isuk-isuk. Anu Pak RT punggung kuring teh keur bingung ieu teh. BEH ngawalon bari renghap ranjuk da puguh capek. Uluh nyaha bingung kunaon Bi? Pak RT ngarasa heran kitu deui anu sejena. Hari anu sejena marelong. Aduh nyaeta puguh onge salaki kuring Kang Sukro ti peuting keneh beut eueuh di imah. Nyaha beut bisa eueuh. Kumaha caritanya eta teh Bi? Mbah Ewon melu nimbrung kana caritan Pak RT jeung BEH. Puguh kuring oge teu apal Abah. Tapi ari ti sore keneh mah aya di imah samalah geus ngagoler gigireun. Nyareup we kuring mah sare na puguh geus tunduh. Tapi barang kuring lilir Kang Sukro geus eueuh samalah mangus diteangan ka samudeureun imah tapi weleh teu kapanggih. Kitu deui kapancuran oge geus diteangan tapi lebeng eueuh. BEH mere keterangan ngeunaan salakina Mang Sukro anu eueuh di imahna. Oh jadi kitu tapi naha atuh teu buru-buru laporan ka kuring Bi? Ceuk Pak RT bangun anu nganaha-naha. Ari BEH harita gancang nempas kana caritan Pak RT da puguh rada teu ngeunah beut kalah asa dipaido. Pak RT masuk awas bodor ari taeun teh. Rek kumaha kuring mere laporan sabab kajadianna oge tadi peuting. Sajabab ti kitu piraku ku sararea teu kadenge apan kaayaan teh turing mata keung jeung loba sora anu matak pikasieun. Jadi teu wani rek turun ti imahna oge sieun. Apan aya Jang Dolen anyak bibi. Nyanti tah we atuh apan geus bujang piraku teu ludeung indit sorangan. Boro-boro si Dolen mah kalah ngarengkol we bar ini ku kudung ku simut. Samalah mah mung kaluar-luar acan sabab sieun cenah kapok. Sok bisi panggih deui jeung si jurig hulu anu teu heula. Nya lamun kitu geus ayeuna mah tong loba teuing adu carita. Menying oge hayu urang tariangan ku sadarea sabab bisi aya kajadian anu tumiba ka Mang Sukro. Sarta can kanyahoan ku urang da puguh geuning beut asa mata kribeuh kaayaan di lembur teh. Jeung deui jadi loba anu aranye. Ceuk Bah Ewon megat kalima sarta gancang aja ka sararea sangkan buru-buru nareangan Mang Sukro anu ngadadak eueuh ti imahna. Nya hayu atuh satuju kuring oge. Hayu ayeuna mah urang tariangan ku sararea. Kabeneran nya geus rek caang.
alus nama BEH sok ka ditu balik we teh heula ka imah tungguan di ditu. Keun pasoalan Mang Sukro mah rek ditiangan ku kuring sakabeh. Geus ulah loba kahariwang cing regreg we bibi mah. Boga-boga salaki bibi gancang kapanggih. Ceuk Pak RT ngareret ka BEH anu keur ngajanteng nangtung bari ngabandungan. Nya mangga Pak RT ari kitu mah kun atuh kuring marek balik. Nya sok ka ditu bi. Nya atuh geus meunang kaputusan kitu mah leos BEH indi trek balik ka imahna. Ari Pak RT jeung anu sejena terus nareangan Mang Sukro. Kayan alam harita geus isuk-isuk. Sakedeung deui oge sang Batara Surya bakal medal di belah wetan. Angin leutik ngahiliwir, cai ibun ngagarendang pating karenyas dina dangdaunan. Sakapeung sok pating karecelak ragragan kana lemah. Hawa isuk karasa tiis meuni nyelecep. Tapi matak seger kana awak da puguh tempatna geus deukeut ka pagunungan. Kasugri kaum dangu. Dina kaayaan kitu. ART jeung anu sejena terus bae ngarider ngurilingan lembur neangan Mang Sukro. Samalah rombongan teh dibagi ka 4 jurusan. Kulon, wetan, kaler, kidul. Kulantaran kaayaan teh geus beuki caang, nya teu mata kararese dina lumampahna. Akhirna Pak RT anjog ka palebah pengkolan. Breh didinya katempo aya saurang jalma anu keur ngajoprak tempes-empes. Nya terus atuh buru-buru disampeurkeun. Baranggok Pak RT reuas, kitu deui anu sejena. Lantaran eta jalma teh tayalian ti Mang Sukro anu keur kapiuhan. Astagfirullahaladzim. Ai geuning Mang Sukro ieu teh. Ceuk Pak RT kaget tapi terus gog cingogo gigireun awakna anu keur ngajoprak. Nya terus atuh Mang Sukro pada ngariung kuno sejena. Alah, nya geuning Jang Sukro eta teh. Tapi nya aku naon? Jeung ngajoprak di dieu manehna teh. Sisuk atuh gancang pariksa Jang RT kumaha kayaanna. Hariwang abah mah ieu teh bisi ku naon? Ceuk Bah Ebon bari melong kana begeut Mang Sukro. Anu katempo meuli pias ari biwirna geunteul da puguh geus di tengah peuting aya di dinya. Mangga abah keun atuh urang pariksa heula nya. Nya sok kadenya rampa awakna serta dengikeun keteg jantungna. Ragamang Pak RT ngarampa kana tarang Mang Sukro. Cep karasa tiis, gap deui kana leungeun terus dipapai kana awak. Tete lah sarua menitiis camewek mitra. Da puguh ampir geus sapeuting jeput kaanginan jeung kaibunan. Nya terus atuh ngarampa dadana sarta didengekeun keteg jantungna kalawan apik jeung taliti. Tete lah geuning masih aya keneh da puguh Mang Sukro mah ngan ukur kapiuhan hungkul. Kumaha Jang RT nah aya keneh keteg jantungna? Ceuk Bah Ebon tumanya bangunan geus teu sabar. Ari sabab ngarasa salempang sok bisi Mang Sukro geus eueuh nyawaan. Aya keteg jantungna mah bah kawasna mah Mang Sukro teh ngan saukur kapiuhan. Tapi sakujur awakna meuni tiis kieu geuning. Oh alhamdulillah atuh lamun kitu mah Jang Sukro teh hirup keneh. Tapi awakna tiis mah nyatang tu bae. Lantaran beureun geus sapeuting jeput aya di dieu sarta kaanginan jeung kaibunan. Nya leres kitu rupina mah bah. Bareng jeung kitu, srog aya saurang jajaka anu nyampeurkeun terus seseledak ka hareupeun anu ngariung. Anu tayalian ti Sidolen anakna Mang Sukro. Nya barang nempo kayaan bapana anu keur ngajoprak itu Sidolen reuaseun. Bapak, Bapak. Ceuk Sidolen ngageruan ka bapana. Gok cingogo gigireun gap ngarampa awakna. Cep karasa tiis puguh Sidolen teh pias begeutna.
Sabab cek sangkaana bapana maot lantaran awakna geus tiis kawas mayit. Pak RT, kunaon bapak kuring teh Pak? Si Dolen nanya bari melong ka Pak RT anu keur cingogo gigireun awak bapana. Jang Dolen teu kudu reuwas. Da Bapak Ujang mah teu kunaon. Cek Pak RT ngawalon. Tapi si Dolen jiga anu teu percaya. Samalah terus luwa-lewe kawasan urek ceurik da puguh salempang kanu jadi bapana. Teu kunaon kumaha Pak RT? Geuning awak bapak kuring teh ngagoler di dieu. Jeung deui meuni camewek tiis kawas mait. Nya, ari awakna mah memang tiis. Tapi da Bapak Ujang mah hirup kenye. Ngagoler so teh kawasna mah kudu kapiuhan. Geus teu kudu hariwang Jang. Ceuk Pak RT ngajelaskeun kaayaan Mang Sukro. Sangkan si Dolen anu jadi anakna ngarasa regreg lantaran Pak RT oge ngarti kana kaayaan hatena. Nya Jang Dolen tong reuwas. Da teu kunaon Bapak hidup mah. Sabab tadi kaayaannya geus dipariksa. Hayu ayeuna mah mending oge urang bawa balik ka imah. Lantaran karunya di kudu diantep kitu bae mah. Sumuhun leres Abah, hayu atuh urang gotong ayeuna mah. Barudak, hayu bantuan gotong Mang Sukro ka imahna euy. Pak RT mere parentah kanu araya di dinya sangkan bantuan ngagotong Mang Sukro ka imahna. Nya ngadenge kitu mah teu talangke. Serog sababaraha urang kahareup gap kana awakna anu saterusna. Regayang digarotong rek dibawa balik ka imahna. Kasugri kaum dangu. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun geus nepi bae. Di imah harita teh geus aya sababaraha urang jalma nu keur ngariung di warung. Ngadon ngarobrol we nyaritakeun kayaan tadi peuting anu mata keung. Nya atuh barang kadinya aya Pak RT anu ngagotong awak Mang Sukro. Puguh sararea ngajenghok. Komo beha mah. Meniti babaranting buru ka salakina da puguh ngarasa salempang kana kayana. Pak RT, kunaon salaki kuring teh? Ceuk BEH bari rawah riwih can puguh nanaon oge geus rek ceurik. Teu kudu gempeur Bi. Da salaki bibi mah teu kunaon. Mending oge sok ganjang buka panto imah terus amparkeun samak. Cangke urang tarekahan di jero sangkan gancang sadar. Ceuk Pak RT ngawalon kana caritaan BEH. Ngadenge kitu teu loba carita. Baretek BEH lumpat ka jero imah. Kolotrak ngalaan tulak berai panto muka. Geus kitu bar ngamparkeun samak di tengah imah. Nya terus Pak RT jeung anu lainna rasup sarta ngagolerkeun awak Mang Sukro anu can eling. Samalah mah langsung harita keneh diubaran sabisa-bisa ku Bah Ewon jeung Pak RT sarta pada ngariung ku tatanggana. Mitra kaum dangu cag urang teunden sakedeung kayaan di imah BEH. Ayeuna urang kocapkeun heula Pak Ici, Jang Ahmad jeung Odang. Anu harita keur nareangan Mang Sukro ka belah kaler. Barang gok ka pelebah tangkal asem, tiluanana kaget. Reg eureun bari melong ka hareup. Lantaran di dinya aya dua urang jalma anu keur pating rarengkol di sisi kamalir. Eueuh, nah sahari itu jeung deui kunaon make ngarengkol di sisi kamalir. Tapi rak wari ngadon sare di dinya mah. Ceuk Ahmad. Bari melong kanu duaan kitu deui Pak Ici jeung Odang. Alah nya bener Mad. Aya jalma anu ngarengkol. Tapi sahanya? Walon Odang mairan kana caritaan Ahmad. Wah, hayu atuh urang deukeutan ari hayang nyaho mah. Lantaran ari ti dieu mah urang teu pati sirik kana rupana. Ceuk Pak Ici bari terus ngadeuketan. Ari Ahmad jeung Odang nuturkeun. Teu lila tiluanana gok ka hareupeun dua jalma nu keur ngararengkol.
Nya terus diteges-teges rupa jeung tangtunganana anu tayalian ti Jang Duloh jeung Usman mitra anu tadi peuting ke bagian tugas ngaronda lembur teh. Samalah nepi ka ngalaman diudag-udag ku si jurig buntung anu kawas rek nyekek ka maranehna. Alah geuning ieu mah Kang Usman jeung si Duloh Pak Ici. Tapi naha nepi ka ngagoler di dieu. Nah naon geus kajadiannya? Ceuk Odang bari melong ka Usman jeung ka Jang Duloh anu keur ngagoler. Hai, nya teu salah Ujang. Geuning Jang Usman jeung Jang Duloh, aduh karunya teuing beut nepi ka ngarengkol di sisi kamalir. Ceuk Pak Ici. Gok cingogo kitu deui Ahmad jeung Odang yang hareupan anu duaan. Gap atuh Pak Ici ngarampa kana awakna Jang Duloh. Geus kitu gap ka Usman. Terus duanana dipariksa kalayan api. Ahmad jeung Odang mah ukur ningalikeun. Bareng jeung kitu katempo si Duloh ngulisik lalaunan. Kitu deui Usman. Puguh bae Pak Ici kitu deui anu duaan teh bungah nepok kitu mah. Tah geuning geus lilir jika nama Jang. Jang Duloh. Jang Usman. Udah harudang yo. Geus isuk-isuk ieu teh. Tuh hayam jago oge geus kadenge meuni reong kongkorongok. Sarta moal lila deui panon poe oge bakal medal. Ceuk Pak Ici bari neuteup ka Jang Duloh jeung ka Jang Usman. Anu kawasna mah geus lilir. Tapi panona masih peureum kene. Barang ngadenge aya anu nyarita kitu, brai atuh duanana bareng beunta. Terus kucap kiceup, ret ka kenca, ret ka katuhu. Terus kerung kawas anu bingung, malah terus gigisi kana panon. Sanggeus kitu ret kanu tiluan korejat hudang terus melong bari ngadeg-deg, begeutna katara sepa. Jang Usman. Jang Duloh. Kumaha geus arering? Tanya Pak Ici bari gap kana tak-tak Jang Duloh. Terus diceklan sababisi lumpat da puguh kaayaanna, duanana oge katempo bangun anu can pati sadar. Aya di mana kuring teh? Aduh, ampun, jurig buntung nyekek Kang Usman. Mana Kang Usman? Hirup kene acaban teu. Buang geus dicekek jurig. Kitu ceuk Jang Duloh bari rarat-reret nyaritana teu parugu. Samalah terus nanyakeun Usman anu sok padahal harita aya gigireun. Duloh? Kumaha geus eling maneh teh? Ceuk Ahmad bari neuteup ka Jang Duloh anu katempo kawas anu rada selang-seling. Ari Usman harita ukur moloho kawas anu tinggar kalongeun. Saha anjon? Jang Duloh nanya ke Ahmad bari melong. Samalah bari nelek-nelek kana rupana. Ieu mah kuring Ahmad. Pira kupoho deui? Apan kakara kamari panggih? Ceuk Ahmad bari melong ka Jang Duloh anu katempo beungeutna sepa. Anjon teh Ahmad nya. Bohong Mane mah lain Ahmad. Tapi si jurig buntung anu ngudag-udag ka kuring teh nya. Kaitu. Ceuk Jang Duloh bari meungpeunan begeutna. Samalah awakna oge ngeleper. Duloh, kuring mah jelema sarua we jeung maneh. Lain jurig buntung. Sok istighfar atuh kadinya Duloh. Astagfirullahaladzim kitu. Ceuk Jang Ahmad ngingetan ka si Duloh sangkan istighfar anu katempo bangun anu sieun. Ari Usman kalah palahak polohok kawas anu linglung jigana moal salah deui eta teh. Balukar tina ngalaman kajadian tadi peuting anu kacida matak pikasieun. Nya Duloh sok istighfar kadinya cing eling ka pangeran sarta ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Sok istighfar kaynya. Ceuk Odang harita milung ingetan. Ngadenge Odang nyarita kitu. Si Duloh mah kalah murungkut bari ngadeg-deg malah bangun anu teu malire. Nempo kajadian kitu Pak Ici jeung Ahmad kitu deui Odang silih reret lantaran ngarasa heran. Lamun kawas kieu kayana mah jigana Jang Duloh jeung Jang Usman teh can sadar.
Tah kulantaran kitu hayu we ayeuna mah urang bawa ka Palebe. Da geuning kieu katingalina mah kawas anu tajajag. Mohon dares Pak Ici. Saya nama hayu ayeuna mah urang bantun bae ka rompok Palebe. Nya supados dilandongan. Margi hawatos atuh ari kieu mah. Kantenan Kang Usman mah kalah palhak-palhok kitu geuning. Nya hayu atuh Jang Ahmad. Jang Odang urang barawa ayeuna mah ka ditu. Lantaran kacempona mah kudu gancang diubaran ieu teh. Nya geus kitu mah. Harita Usman jeung Jang Duloh di Barawa. Leungeunna dicekelan ku Odang jeung Ahmad sarta diiringkeun ku Pak Ici rek ngajugjug ka imah Palebe. Tapi barang nepi ka warung BEH. Kasampak di dinya loba jelema samalamah Palebe oge aya di jero ngariung jeung bahebon katut bae teh. Lantaran kakarareng sengubaran Mang Sukro anu tadi teu eling. Tapi ayeuna mah katempo geus sadar sarta eling deui kana dirina. Samalah milu ngariung jeung anu sejena. Nempo Palebe geus aya nyampak di dinya. Pak Ici bunga. Terus atuh arasup ka jero sarta gek dariuk ngariung jeung anu sejen. Samalah Jang Duloh jeung Usman oge harita cenah diuk. Tapi kaayana mah angger kawas tadi bangun anu can sadar sagemblengna. Kawasna mah lelembutana kalabur jauh. Da puguh geus ngalaman kajadian anu matak pikareuwaseun jeung pikasieun. Ari anu araya di dinya hampir sakabeh marelong ka Jang Duloh jeung Usman. Ai Pak Ici aya naon ieu teh? Ceuk Pak RT tumanya ka Pak Ici bangun anu panasaran samalah ret ka Jang Duloh anu keur pupurungkutan kitu deui ka Usman anu keur pulahak polohok. Pogo oge kieu Pak RT. Tadi basa kuring tiluan nyangan Mang Sukro. Manggih dua jalma anu keur ngararengkol di sisi kamalir. Nya terus atuh disampeurkeun. Titeh geuning Jang Duloh jeung Usman. Anu satuluyna nya dipariksa kaayaanana. Alhamdulillah hirup keneh. Tapi saenggeus lilir beut jadi kieu geuning kawas anu teu pati jajag pikiranna teh tah. Satadina mah rek terus dibawa ka imah Palebe. Tapi kaleresan geuning tos aya di dieu. Geura sok Palebe pariksa. Nah kunaon maranehna teh? Ceuk Pak Ici bari ngareret ka Palebe anu keur sila panon melong ka Usman jeung ka Jang Duloh. Anu memang katempona can jejeg pikiranna teh. Uluh bekarunya teuing nepi ka bisa kitu. Nah geus kalaman kajadian naon peuting tadi teh. Cing menta cai herang 2 gelas. Keun urang ubaran muga-muga ya idin si Pangeran bisa waras deui. Ceuk Palebe menta cai herang 2 gelas. Nya teu hararese kojeng Kang BEH ka dapur nyadiakeun anu dipenta. Teu lila geus datang deui. Sor atuh cai diasongkeun ka Palebe sarta gancang ditampanan. Sok ditunda dina samak. Nuhun BEH. Sawangsulna Palebe. Walon BEH gek diuk di tempatna anu tadi. Sanggeus kitu reup Palebe peureum gereiem ngadoa sakur anu araya. Sakabehna oge jerempe eueuh anu wani geruh. Lantaran bisi ngaganggu. Sanggeus sawatara waktu brai Palebe beuntar. Jang RT, sok gancang inumkeun ieu cai teh ka Jang Duloh jeung ka Jang Usman. Kade kudu cing beak ulah aya nu nyesa. Mangga Palebe. Sor Palebe ngasongkeun cai ka Pak RT terus ditampanan. Harita keneh diinumkeun kanu duaan. Regot cai diinum mending alek-lek bangun anu hanaang. Teu lila oge cai sagelas geus beak. Leng. Sirah Jang Duloh jeung Jang Usman sakedapan maasa lieur. Duanana gigi deug kawas anu bali deug tapi teu lila. Sanggeus kitu ret ka sakabeh anu araya di dinya. Duanana kerung. Lantaran rada heran. Naha maranehna make jeung pada ngariung sarta pada narempokeun. Ai haya di mana ieu teh? Ceuk Usman bari rerat-reret lantaran ngarasa bingung kitu deui Jang Duloh sarua.
Nya bener. Nah aya di mana ieu teh nya? Eta gunung beut loba jelema ngadol ngariung. Nah karena naon ada aya di dieu? Ceuk Jang Duloh ngagerendeng ngomong sorangan bari culang cileung. Panonna rutret kanu sakur araya di dinya anu keur marelong ka maradehna. Jang Duloh, Jang Usman, kumaha ujang duaan teh Gus Eling? Palebe nanya bari neuteup kanu duaan, barang ngadenge kitu. Jang Duloh jeung Jang Usman hampir bareng ngareret kanu nanya. Nya kantenan atuh palebe abdi mah emut. Mung naon margina salira jeung naros kitu. Abdi mah saheran ieu teh. Walon Usman bari melong ka palebe anu keur neuteup ka manehna. Alhamdulillah lamun kitu mah. Kawasna ujang geus sadar deui sagemblengna ayeuna mah. Tapi kumaha ari Jang Duloh? Palebe ngareret ka Jang Duloh anu keur ngahuleng. Kawasna keur nginget-ngingeti kajadian anu kaalaman ku manehna dina mangsa tadi peuting. Nya kantenan we abdi oge emut palebe. Tapi anu janten heran teh nah ayeuna make jeung aya di dieu. Sarta pada ngaralajoanan. Jang Duloh ngawalon kana pananya palebe bari molohok. Jang Duloh, syukur ari ujang geus eling mah. Tah ayeuna ujang keur aya di imah BEH tukang warung, kitu deui Jang Usman. Jadi ulah kaget. Aya nah aya di imah BEH. Nah iraha ka dieu. Ceuk Jang Duloh ngajenghok kitu deui Usman terus duanana silih reret. Iraha ka dieu na palebe dararasaan mah tadi teh keur ngaronda. Nya tang tu ujang duaan mah teu ngarasa datang ka dieu. Lantaran aya di dieu oge alatan dibarawa ku Pak Ici, Jang Ahmad jeung ku Jang Odang tadi teh. Da puguh ujang duaan teh kapanggih keur ngarengkol di sisi kamalir anu deukeut tangkal asem belah kaler. Tah kitu ujang. Palebe mere keterangan ka Usman jeung Jang Duloh ngeunaan sababna ayeuna aya di imah BEH sarta pada ngariung ku sararea. Ngadenge beja kitu. Duanana ngahuleng tapi ras jadi inget deui kana kajadian tadi peuting. Oh, jantan kitu nya palebe. Nya kitu. Cing sok lamun geus eling mah geura caritakeun. Nah naon atuh anu geus karandapan ku ujang duaan teh. Ngarasa rarea anu aya di dieu nyaho sarta ngarti kana naon-naon anu kajadian. Oh, kieu palebe anu karandapan tadi wengi ku abdi sareng si Duloh teh. Pokona mah matak baluas, matak sieun jeung matak keueung. Amit-amit hayang 2 kali nempona oge. Muga-muga ulah panggih deui jeung manehna. Kejenting teu wauh lah. Nya sok atuh geura caritakeun. Naon anu geus kajadian teh. Lantaran kuring jeung anu sejenna oge hayang geura ngadenge. Barabat Usman nyaritakeun kajadian tadi peuting. Ti mimiti datang ka gardu ronda nepi ka bangsa harita. Samalah terus disambung deui ku lalakon Mang Sukro jeung lalakon Ahmad anu nyaritakeun kajadian tadi peuting. Basa nyaksian si Godeg jeung si Gojin anu diarudag-udag ku si Jurig Hulu nepi ka awakna ngalaman tatu. Nya atuh sakur anu araya di dinya mah sakabehna oge meuni garogodeg lantaran teu nyangka sararea ngarasa was-was melang jeung loba kahariwang. Sieun jeung keueung ku ayana Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung anu geus ngaganggu kana katengtreman lemburna. Sarta jadi bukur catur sararea. Sanggeus aya kana sawatara waktu Usman, Mang Sukro jeung Ahmad rengse cacaritana. Tah kitu lalakon anu karandapan ku abdi sareng Jang Duloh tadi wengi teh. Nyarupina mah tangtos aya hubunganna sareng lalakon Mang Sukro kitu deui lalakon Jang Ahmad. Margi apan jurigna teh eta keneh anu ngaganggu teh. Si Jurig Hulu jeung si Jurig Buntung. Uluh geuning meuni kitu lalakonna teh. Jigana bakal matak riweuh ka sararea ieu mah. Lantaran pasti ku ayana kajadian anu sarupa kieu
tangtu bakal ngakibatkeun urang lembur jadi sareuneun. Nya tos jelas bakal kitu palebe. Tapi nah lemur urang teh make jeung kadatangan anu kararitu asa teu kaharti lamun kieu mah. Ceuk Pak Ici ngarasa keung. Dapu gugus pernah nyaksian ayana si jurig hulu basa mucungkul teh jero cai talaga teh ya mitra. Waktu Nyi Mimin ngaragrakeun maneh. Nya kuring oge puguh teu ngaraji Pak Ici. Sabab saumur dumuk di lembur ieu Kakara ayeuna aya kajadian anu kawas kieu mah. walon palebe keur sajongjongan mah terus ngahuleng. Tarangna kerung. Ari anu sejen jarempe. Kayaan di jero imah beut jadi jempling. Sararea ngaharuleng milu mikiran eta kajadian. Sakabehna eueuh anu teu ngarasa keung. Aduh, matak bingung atuh kieu mah. Jika lemur urang teh moal aya katangtreman. Salila eta jurig masih keneh ngaganggu sarta geus pasti anu ngaronda oge moal daraekeun. Datang tuh bakal sareuneun. Leuheung basa sakuring sieunan. Tapi kumaha lamun ngarogahala sarta menta korban nyawa. Samalah ceuk pamikir kuring mah. Maotna Nyi Mintar si anak tabah Icang oge aya hubunganna jeung jurig hulu anu mucung hungul tina jero talaga. Lantaran basa dina peutingan Nyi Mimin luncat tina luhur gawir teh. Si jurig hulu nembongan ka urang sararea. Tah kulantaran kitu nya kudu kumaha atuh pilampaheun urang teh palebe. Ceuk Pak RT harita nanya ka palebe anu katempo bangun anu keur mikir. Ya lamun kieu mah tangtu ieu teh pasoalan berat Pak RT. Terus terang kuring mah bingung lantaran lamun dipikir-pikir mah aya benerna jiga namah maotna Nyi Mimin teh aya hubunganna jeung si jurig hulu. Nya, tapi jurig di mana atuh anu geus ngaganggu kana katangtreman urang teh. Urang teu bisa cicing bae palebe sarta sagancangna kudu bisa nyieun tareka. Lantaran lamun diantep bisi beuki ngagalaksak. Tembal Pak Ici milu nimbrung kana caritaan palebe jeung Pak RT. Nya Pak Ici kaharti ku kuring oge. Tapi samemeh urang nyieun tareka adena mah cagi carita ce urang tunda heula. Mitra. Cageulai carita urang tunda heula nya mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.